أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil nusok pukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya satama kuntil anakna teh di dinya teh lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk teh kunti anak galak memonon juri galaknya satama asal liwat ka dinya galak teh hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di kampung Salam hadiran besi eueuh seununele hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ke hadapan panggung hees nya mah teu nyahoun brakayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek geus sepi ye geus cancan ya barang deuleu jeung 3:04 aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh di jalan iwal ti ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh teh subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu pokona kunti anak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek dising alakur jasa atuh pada ini mah ruwag reuwig bukna ge ruwag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadel aku saya iya kuntilanak dibabuk wae jaknya teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdongna burak lumpatnya datang ka Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri mang ieu sa nini cek cenah teh cek bawa ka mana ka rumah sakit kunaon gitu dibabuk jurig ku keur beuting jadi nini ge ku nyana pajar dibabuk jurig Allahumma ya qadiyal hajat Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Wallahu alam bimuradi wa indahu lan ikut tetep ing dalem sanding Allah Ta'ala halama aluri ya Allah mafatihul ghaib utai pirang-pirang kunci gaib khazainu tegese pirang-pirang gudang gaib
awit turuk atawa pirang-pirang dadalan silatu awit turukul silatu ila ilmihi atawa pirang-pirang dadalan kang nepungakeun maring ilmu gaib. La ya'lamu kang ora nanawar atawa hale ora nanawaru aing mapati lahu angin sabahu ya Allah wa ya dan udaya mapati al-khamsatu iku lima allati fi qoulihi ta'ala kang teteping dalam dawuhan Allah ta'ala innallaha indahu ilmus sa'ah al-ayat nutugakeun siraing ayat kamarahul Bukhari ya barang kang wis gariwayatkeun huing masaba Imam Bukhari wa ya'lamu lan uninga ya Allah ma yahditsu ing barang kang anyar tegaya ma fil bari ing dalam daratan Al-Ghifari tegese birang-birang tegalan wal bahri lan lautan al-qura lati alal anhar tegese pirang kampung kang tetep ing atase pirang-pirang bangawan wa mataskutu min waraqatin lan ora nalogor opo min waraqatin zaidatun min iku zaidah min waraqatin opo godong sewiji ya lamuha angin uninga ya Allah ing waraqah wala habatin fi zulumatil barilan waranana wiwijilan kang tetep ing dalem sakeh petenge bumi wala radbin lan oranana kang telas wala yabisin lan orana kang akingat pun awal ala waraqatin iku den atapakan ing atas selepat waraqatin ila fi kitabim mubin nanging dalam kitab mubin huwa utaya kitab mubin te Allahul mahfuz iku lauhul mahfuz wal istisna badal istimali utawi istisna iku badal istimal minal istisna qablahu saking istisna ing dalam sadurunge badal wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون Wallahu a'lamu bimuradi wa huwa lan utawi Allah alladzi yatawaffakum iku kang nuruakeun yaladzikum ing sira kabeh bilaili ing dalem yaqbidu arwahakum gese ngagenggem ya Allah ing pirang-pirang ruh sira kabeh inda naumi ing dalem narikane turu ya lamulan uninga ya Allah majaratum ing barang kang asab sira kabeh binahari ing dalem awan sumaya basukum fihi kali-kali nangikeun ya Allah ing sira kabeh fihi ing dalam naharain hari tegese awan biradi arwahikum kalawan ngabalikeun atawa den balikeun pirang-pirang ruh sira kabeh uqba ajalum musamma darapun yen taden tekani opo ajal kang den arani huwa ajalul hayat utawi ajal taiku ajalul hayat summa ilaihi kari-kari maring Allah baraka summa ilaihi kari-kari ku tetep baring Allah balaka marjukum utawi nggon balik sira kabeh bil basi kalawan den tangiaken saking kubur summa yunabiukum kari-kari wartakeun ya Allah ing sira kabeh bima kuntum ta'maluna kalawan barang kang ana sira kabeh iku ngamal sira kabeh iku migawe sira kabeh payujazikum bi maka bakal ngawales ya Allah ing sira kabeh bi kalawan ma kuntum ta'malun. Dina ayat ieu patali jeung ayat anu kamari kamari Kangjeng Nabi teh ditangtangan ku kafir-kafir Mekah mun nya Muhammad pangeran rek ngancam turunkeun coba ancaman dek batu tah dek angin tah dek gempa yo
gerak ulangan sakadar ngomong doang buru Muhammad cek Kangjeng Nabi atuh ai urusan kos kitu mah lain urusanku latama urusan Gusti Allah anu gaduhna sim kuring masa kadar nyampaikeun cek eta kafirin teh ulah sok loba omong sia turunkeun mumpung aing hirup keneh yang ngarasakeun siksa sia eta ngomong geus bebeakan jasa perih peueur Kangjeng Nabi teh dakwah teh samarukan kumaha anu dakwah ku ari mah kabari ke Fortuner sakitu dakwahnya kebeli Innova dakwah teh sesemperan we teh cenah Kangjeng Nabi mah peurih dicaci dimaki diciduhan tah ku urang kadenge ku ari cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi madlah ulah sok sacablakna sungut sia ngomong segala siksa segala naon cenah lamun teu percaya ka pangeran jeung ka sia bakal disiksa turunkeun mad aing mumpung aya keneh ayo ulah diengke-engke turunkeun cek Kangjeng Nabi teh urusanna urusan Gusti kula mah teu sakadar nyampekeun doang eueuh nu nyaho sagala rupa nu maha uni ngak mah Gusti Allah wallahu a'lamu bizzalimin kamari Allah nu maha uninya kuring mah ieu teh penyambung lidah alat Gusti kuring mah kita nyampekeun bae adapun nang tangan diserahkeun deui ka Gusti masyaallah takos kitu lalak nu mentek cek Gusti Allah mad bejakeun wa indahu mafatihul ghaib wa indahu ti Gusti Allah segala rupa ge mafatihul ghaib ari pirang-pirang kunci gaib mapatih teh bisa jamatina miftahun lamun jamatina miftahun makapan alat paranti muka kunci berarti lamun jamatina maftahun ieu adalah tempat nu dikunci lamun deuleu dina tafsiranana da di tafsiran mapati teh ku khazainuhu tah eta khazain mah kapan gudang ai gudang mah berarti tempat nu dikunci maftah berarti geus mapati teh bisa jamatina miftahun kunci bisa jamatina maftahun gudang berarti leku kumaha ge jadi bae ngan berjalan majaz lamun ku urang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib berarti kunci gaib jai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang kunci mah nempel nate di gudang di imah kunci ngadaplok di dinya ai gaib mah atupan mah nyaya kuncian di mana kunci gaib jemoal aya nah berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib berarti ieu istadusy li ghairi man huwalahu majaz akli ai kuduna mah mafatih mah diidopatkeunna teh ieu kana bangsa anu hisi-hisi ulah kuna kana gaib bisa hiji tate berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci mausuk aleh subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi zukiral musabah wal gaib wa hudipal musabah beh wa huwal mansuk aleh wa rumiza ilai bisain min lawazimi wa mapati wal mapai takhil ala sabili satil makniyah oh angel ngaji datang ka dinya nunggu sekolah maka burung modar ngaji datang ka dinya geus tarima beres bae geus pokona mah atau mapatihna bimana ma'alim ilmu atuh lamun kieu mah wa indahu mafatihul gaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mafatih tina miftahna bimana ilmu ngan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna
ngenaheun di Allah aya ilmu gaib. Berarti itu majaz. Nah, di dia majaz berjalan. Berarti majaz gitu berjalan di dia dina miftahun mapatih asli tahqiqiyah kayak gitu. Sok dek kumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna. Atau mapatihna bimana khazain tina miftahun berarti cek Gusti Allah wa illahu di Gusti Allah mafatihul gaib ay pirang-pirang gudang gaib sagala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieu teh khazain awit turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna. Nah henteu kumaha mangga bae. Jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib. Artina kunci gaib teh lamun urang neuleuy mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih. Ieu gudang ya dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang nah nu boga kunci gaib yakni untuk mengarah kana ilmu. Jadi berarti ilmu gaib Allah. Berarti nu nyaho kana masalah gaib, nu maha gaib, urang mah teu nyaho. Jam kada berikutna urang bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Isukan bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Minggu hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Bulan hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Taun hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib. Indahu mafatihul gaib. Lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu. Bejakeun ku Kanjeng Nabi. Ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun, sok norah-norah. Ha, ieu bakalna anu. Nah, maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan make utang hitung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa. Iya. Ilmu gaib bloon tanda kos gitu. 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah. Ya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade ta ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ieu Waalaikumsalam ulah seuris ya kos nyaho pan siak sok ka dukun teh. Tak yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Tak kos kitu. Ayeuna ieu pugu kula ieu ngawarung. Ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawarung. Arang kuari nu geus datang ge haju balik deui teu jadi ju liwat-liwat bae kukula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu poek atuh lampuan ku sia enggeus can tapi teu kadeuleu bae oh saha ngaran Jupri dihitung anak caraka data sawal Jupri oh itu kang ini masih aya nu ngawarung kan aya ada dulur kene kan bener
belah hareup aya deui Kang. Heuh bener aya. Memeh eta mah sia maju kan? Bener maju. Lamun eta tangkal Ambon tuar, lamun eta tangkal buah tuar. Nah kulantaran eta jelema tuar wae. Heuh bener akur. Gali ge di hareupeun imah sia. Aya ge bungkusan-bungkusan. Gali ke bawah ka dieu. Eta aya anak-anakan. Didinya dipocongkeun. Gali bawa ka dieu. Gali bener aya beuki yakin bae, Pak. Oh bener. Ieu bangsatna cek. Ieu nu kos kieu. Oh, sia geus kebel ieu mah ieu. Bubulanan ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kieu. Kumaha sia bae deuk diserahkeun. Maksudna atuh deuk dibalikeun deui ilmu salah, deuk ditanggung bae ku sia teu naon. Ngan lamun deuk dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon karang-karangna apel jurig, jeruk jurig, lilin jurig, aya duit jurig sagala. Macam-macam jurig kabeh bae. Aya nu ngadarna mah kula. Tolol ka dukun. Ieu pi bakalna ieu bakalna merambat ieu. Mun sabulan deui gaib tah ngaranna. Sabulan deui bakalna anu. Tambah sabulan deui bakal anu. Boh, geus puguh muriang mah. Oh bener anak kula nu leutik ceurik bae. Asal hayang nyusu ceurik eta. Tolol dukun jeung nu datang ka dukun bloon kabeh. Kabejakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae. Dukun bloon nyana bloon. Eta kos kitu. Situ. Ieu hese karena sare. Bener, ulah ge lamun keur ngopi teu hees urang. Oh, mantap ge, dukun blokon nyana blon. Saha nu keur ngopi hees atuh. Acak-acakan bisa deh. Asa teu beres kabeh. Eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta. Eta nyaritakeun kos kitu. Salat 40 poe, 40 peuting teu ditarima. Ieu dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah, ilmu gaib mah. Urang mah manusia nu lemah. Urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah, kicep nang Gusti Allah. Segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup. Wah, ieu ilmu jurig teh nu kos kitu. Urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh. Oh, eta wa indahu mafatihul gaib sing hade. Aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan. Tamah. Dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak. Sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama. Nyanana ge kaget sabenerna mah. Ketika tek dibere hijab, kaget nyanana ge. Kaget, nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus, teu bisa. Debus mah bisa ditarungkeun debus mah, karomah mah teu bisa. Engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere. Karomah teh mantak aya wiridan, babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun, bacaan ku urang, tiupkeun jadi duit. Ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah, tama digunakeunana ketika model kieu. Di dieu ka Surabaya, barang datang ka Surabaya, leungit duit urang, deuk balik ka dieu mendesak. Eta ge mentah heula coba ka polisi. Mentah heula ka polisi urang. Pagi Pak, pagi. Ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu mentah sama gua. Cek polisi. Sial dah polisi blon. Padahal mah aya jatah, jang paranti jelema nu kasasar kurang. Eta aya jatah di negara. Tante dibere ya ke polisi teh ye. Hese kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot urang daun. Tak. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal
Aku teh mau dianggeuskeun ku aing babacana ieu. Dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge. Ditiru engkena ieu. Sia mah ngan hayang sugih blon pan sia mah. Nyegik ngaranna tamatu. Nah, buka ku urang, blak. Saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit, mun mobil sabaraha duit, mun naik pesawat sabaraha duit, eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal. Babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh. Sia harayangnya. Wah, Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah. Gitu. Sakali deui bareng naik kareta sakali deui ti Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cekina teh ieu nya ge sarua aya magolna magol ditiup dipicieun bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macem ima jadi duit wae ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran gitu wae jing. Nu mah teu dibayar ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleu deuk maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantap teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib. Nu boga kunci gaib mah, nu maha gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Nu nyaho. Aya kuari tah. Universitas teh aya anu boga gelarna naon kadang-kadang. Gelarna naon? Lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG. Eta SAG sarua sarjana alam gaib eta. Si ajak nu sakasar SAG teh. Nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illahu. Eueuh anu nyaho kana urusan ilmu gaib, kana gudang-gudang kagaiban. Eueuh anu nyaho kana kunci-kunci gaib. Eueuh anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak doa saja orang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atau datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud. Rukun sujud nu 7 teh kudu napak. Tarang. Koduana 2 dampaleun. Nomor katilu 2 dengkul. Nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud. Make kacamata agama rapih jasa. Dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Taman kurang ku adab. Make amamah, make udang-udang. Sit ka dieu. Make udang-udang, make buntut. Buntut tah dek dikakencakeun mangga, dek dikatukangkeun mangga, dek dikakatuhukeun mangga, dek dikadiekeun ngeteunna. Salah. Ulah masih dikeun buntut kos gitu.
pek deku kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa ti mimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisa pamalingan ge bisa salat mun sakadar sakitu bisa hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema ria pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajeng mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago eta jajawaraan kajeng kok nyaho aing baheula kedek gelut teh eta masinekeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah nu ikhlas ge nu sok ikhlas kanu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika salat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas tah budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas kumaha nyahokeun ikhlasna ya hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal ka belah dieu geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nu tudukeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyang bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu kos kitu aing pernah husu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu jelema suseurian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh ya teu sarua bae jelema susumputan pamalingan ya budak emang kudu aing baheula maling tah pas gitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajen lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapi-rapi Allah diperem-perem terus gerakanana
tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusus kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanyahoan geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoon tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang itu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tata mafatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus saah ke bakal dibahas kamarahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoon kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoon hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nu mantak hudang teh hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deuk ka ladang aing deuk ka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tah ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih keneh syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nya nama
nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajib teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah ya 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakul fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon nu aya di jero rahim awewe. Bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu bah gaib Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah, cenah aing mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah Bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi le ku malaikat, blok dipiceunan nyokot deui malaikat. Tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae terus. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug sing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede ye subuh centrang deui urang mah geus kasieunnan ngadengkeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun ku kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bret hujan gede je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae lu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aing di hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan, datang ke botol di ayun-ayun, botol ayun ku sia cak ku si Allah. Hujan bae aing mah. Cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu. Wah tuh halu, teangan ku si halu. Ayun-ayun ku sia halu. Moal cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun. Bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng. Hujan bae cak ku si Allah. Geus sempak sagala di luhur kenteng. Wah geus macem-macem teh. Asal anu hajat mah geus sempak ambaleh di luhur kenteng. Allah jasa. Masya Allah. Tetap hujan wae cak Gusti deuk dihujankeun wae. Nu nyaho ya Allah ya karim. La ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan. Nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna. Sa Indonesia nu sabaraha jumlahna. Secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung. Secara sadunia berbagai negara 5 benua. Benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun.
aya sabaraha kitu embe domok wae uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoeun eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ieu ayat ieu ye tancepkeun ka jero hate pelakeun rak kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing nyahoeun pamajikan aing nyahoeun tumak nu teu kanyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun sirem nyahoeun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat sabaraha anu gering nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh mantap urang boga kayakinan ieu jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoeun sasa nyahoeun mah isin urang ka Allah isin amat ya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya piceun TV ganti nu gede isin urang ka Gusti Allah teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah sangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun ayat talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan diuk nu rapi dijebur gegerah Allah nyahoeun jasa batur teh nyahoeun Allah urang mah lain guriwang wih siapa gede amat tuh ya bloon budak ngadu nu kos kitu Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede urang ge pulau-pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ka belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mah disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula letik maka ditu teh naek getek ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun ieu kari mata katulah sieun-sieun henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun-sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan dia tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encan datang kabar encan usolli Allah berbalik
uji naonnya inget ulah bae keur tadi pae aju bae diuknya na eta ai salat mah sieun ai diuk mah henteu coba ke kanu borangan ge les sia kos nunggu ngaku sia kos kita salat mah sieun Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani maka set les ngopi biasa kertek-kertek kemana sih ya dia atuh sholat bae atuh ai diuk benang tangan segala kajuri ka dia sia ai wani mah kaing ngaroko deui keluar di dalam jauhna naon kudu ai sholat Allah kerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang orang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya satama kuntil anakna teh mah dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk teh mah kunti anak galak memonon juri galaknya satama asal liwat ka dinya galak tah mah hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Gozali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoun Bratayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya mah jam 3:30 ye cek jangan sepi ya geus can-can ya barang deuleu jeung 3:30 aing ieu deuk balik ka Kobong ieu sieun eueuh deui jalan iwal ti ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah manya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu pokona kuntianak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek bising alalakur jasa atuh pada ini mah ruwag reuwig bukna ge ruwag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadel aku sari iya kuntianak dibabuk wae jak nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah buak lumpatnya nah datang ka Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek cenah aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri mang iya sa nini cek cenah teh cek bakal mana ke rumah sakit kunaon gitu dibabuk jurig bubuk kerbeting jadi nini ge ku nyana pajar dibabuk jurig cak santri aing jurig eta mah geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah barloon kabeh nu borangan mah geus puguh ucing Allahu akbar tengah peuting Allahu akbar geus beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae nu borangan mah geus lah jurig kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketep-ketep blu hees deui lah daripada aing ada yang mending hees jana teh aman geus ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu eta entek teu kudu borangan-borangan geus
udang penting yes wudu asal enak lah terus kudu boragan cek kieu ge moal enak naon Allahu akbar brek lah moal enak naon epek aya pocong lah lain dah mah epek dibukain hehe gitu je pocong beneran tah duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urang ngacicing ku Gusti Allah setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teh kudu sieun sieun mata ahli Allah mah teh kudu sieun begitu datang orang keur cicing ibadahat aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan nek naon sia ha nek naon sia ha tuh mah lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok ajukos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, sira laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2. Katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun age ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahueun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahueun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahueun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun pelakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hate ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbot tak yakin urang eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede daun leutik daun panjang daun leutik lah deui Allah nyahoeun masya Allah wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyaweun kana siki nu aya dina popoek bumi artina popoek bumi teh ieu teh majaz popoek teh bimana bawatinil ardi lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus ngabahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae moal caang moal henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek lagi luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jero nyahoeun eueuh hiji siki nu teh kanyahokeun ku Gusti Allah
naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek tade siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah walah batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ye irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari paeh sinar lantaran di dalam urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan cabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tama urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhawarikeun mah dibedah adat atuh Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bagi bahaya sia sana boro-boro meuleum haneut bae teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentab-lentab atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sagala datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah nah iyalah jadi Allah teh apalin wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala rutubin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di Lauhil Mahfuz. Jang naon Gusti Allah make nyatet di Lauhil Mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga, Gusti Allah anu gitu naon al-musakin wal mutarik. Jang nembongkeun ka malaikat. Deuleu Gusti geus teu kudu laporan ka aing. Ayana naon deuleu ka di Lauhil Mahfuz. Kolam datang ka kuari naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam. Penah papan bor nage lain carita papan bor budak SD teka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupah jatuh mah urang mana tah Cikupa dideuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra malaikat neuleuh bae ka Haji Udin. Iya. Sek malaikat Israil mau kemana lu?
saminggu deui teh lelempangan ka Citra cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideukkeun bae kalau malaikat batu diberes segala rupa deuleu kalau ngapun neuleu deui ka Haji Udin neuleu deui je sapoe deui sia deuleu deui jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna aja ngatok beres dikeun ka Gusti Allah tempat di deuleu kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kuran emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik jatuh salah aing nya beusi carekan ku Gusti Allah henteu salah sia anu salah berarti tu urang careurik atuh jadi cengcerikan ge moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ya moal paeh mangan sakali doang blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Lauhil Mahfuz geus aya ya Allah wa huwallazi yatawaffakum bilail Gusti Allah anu nyarekeun urang Gusti Allah anu ngagenggem roh urang Gusti Allah anu ngaheeskeun urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah roh urang teh roh urang aya dua rupa roh teh aya dua hiji aya ruhul hayat nomor kedua aya ruhul tamyiz lamun kaluar ruhul hayat paeh lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran jadi aya dua di awak urang teh sipatanana ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat bae di awak urang engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh ejeng nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi ruhut tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali ruhut tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai imam Syafi'i dan lain sebagainya kapanggih ruhut tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nyalimpet cenah kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu nyalah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail ruh tamiz dikaluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah teu diasupkeun deui matak cek Tuan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum hei nu sarare nu teu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teh diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur ku maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuan Syekh Abdul Qadir nah iya Allah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamyiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun urang di pabrik Allah nyahoeun urang di pasar Allah nyahoeun urang di kantor Allah nyahoeun pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun majarah tuh naon ku urang dipigawe urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun urang keur nyieun mempegan nyecagan sulu Allah nyahoeun
naon bae urang diuk Allah nyahoeun urang nangtung Allah nyahoeun urang naon bae nyaho Gusti Allah majaroh tuh eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah deuk kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti barang Allah nyahoeun tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kuna naon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggot segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang teh coba Ashabul Kahfi begitu muksal minatam li homatun saribun usdun manus kapal yastatsatun skitmir eta barang hudang teh nya leje beungeut sia kitu amat cakena sedengkeun rarasaan nangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat nyata kumis kuku siage emang aing panjang atuh banyak gerak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bangke kararia amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah ih ke geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi prawe asang ke bakal asana nu kolot mamal kaburu aduh cek nu kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah tetep bae tah ieu kabeh eueuh kaluar tina kanyaho Gusti Allah masyaallah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya nu 30 aya nu 40 aya nu 50 aya nu 60 tahun tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa yuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modar ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh isdep bae paeh di ulah percaya ke dokter ulah percaya ke obat tambah sakadar syariat endek maga henteu masalah da paeh mah lain ku sebab teu tertangani lain ku sebab teu kaburu dahar lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae aduh cenah ieu mah penyakit asana moal kemel deui asana eta mah sakadar adat doang janur sehat ge modar aya jelema keur ngajulan kalapa kikira kata golepak paeh pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat anakna ngajulan kalapa bapana mah anu muriang encan modal lamun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz tu ajalna eta geus datang ka dieu aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar incuna ti heula
Bapak Korta kirim bahasa, duh ceng, menyaho gitu mah tuh aki heula, cenah ti heula. Emang kunaon gila, kreditan teu kabayar. Aceng mau lawak, aya hayang paeh kos kitu tah mah. Nah ieu nya, jadi ku Gusti Allah diheskeun, dihudakeun. Berang, peuting hes, berang hudang. Liyuqdo ajalum musam. Datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat, teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae. Lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh, mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui, atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh-paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama aja sugih ieu, jual kabeh jang meuli pulo eta kabeh ulah modar, jang modar bae. Soeharto bae lu sugih modal atuh komo sia RT. Geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus. Paeh bae kabehan ge. Geus paeh apa selesai urusan teu. Paeh teh lain berarti selesai urusan, lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun. Tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum? Ka Gusti Allah hungkul urang babalik. Sanggeus babalik lain sekadar babalik, summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi. Deuk ngahelak kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang. Belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus, belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng. Eta mah sakadar dokumen hungkul tanpa kitu ge Allah geus maha uninya. Tama besi urang ngahelak, besi urang ngahelak. Ye, pan Gusti, jasana henteu kitu. Raqib sini. Ada apa, Bos? Orang nerima raqib tukang karung. Gusti Allah doaku. Naon Gusti? Ya, ngahelak coba bukuna. Bekeun tah ieu. Tanggal sakitu, poe sakitu, sia sakitu tah eta paneta tah. Nu atid tah ieu tah. Pai minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisan. Sia tah. Mawa jablay tah aya tah. Menang di Citra aya paneta tah. Sia. Deuk kahelak kumaha urang. Aya tulisanana Gusti Allah nu agung. Geus teh mah jang dokumen. Nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang, kicip dikanyahokeun, denge dikanyahokeun, lempang urang dikanyahokeun, nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, disarekeun ku Gusti Allah, boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah. Oh masalah, no problem. Oh masalah, eta hiji kanikmatan antepkeun. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah. Sebab teh nuduk. Hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang, santos mantas perang, Kangjeng Nabi terus berangkat balik. Sanggeus balik, kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas. Nundut. Kangjeng Nabi nundut tah. Ngageser ka dieu. Dibenerkeun. Ku sahabat, ku Abi Hurairah dilempengkeun. Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna. Nundutan deui Kangjeng Nabi ngageser. Ku sahabat dikeukeun deui. Katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae. Mangga Gusti liren bae mah. Urang leleson heula cek Kangjeng Nabi. Leleson teh cek urang Bandung, cek urang dieu mah. Nyaon eta leleson sih teu nyaho lah pokona leleson bae heulanan lah. Sirahat langsung ngampar. Kangjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula. Wahai para sahabat, lantaran ieu waktu geus jam 2:30, jam 3, ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae. Salah saurang memperhatikeun beusi ke waktu subuh kula hudangkeun. Geus bebeja lain dirarasa capek tas perang. Mangga cek sahabat teh. Mangga sahabat siapa kutak kiting bae nya mah. Oh, sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi lelap anu luar biasa. Nu nungguan teh apan kudu nama gujag gijignya na ge sarua diu.
bareng diuk heuai repes atuh ulah-ulah kurang ku kiai ulah-ulah ku bos ku kanjeng Nabi ge hes bae menang sae tah hes cang Allah ya Allah anu diberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3 ieu moal kebel deui subuh beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare kulang ke hudangkeun mangga cek sahabat teh gua jasa mangga nyana gujag gijig bae geus disiap-siapkeun da wadah cai sagala naon beusi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat teh di antarana Abu Hurairah dah nyanana diuk doang diuk doang nyana ge pan sarua capek diuk nyalan der PS KBH terus datang ke jam 4 jam 4:30 jam 5 terus datang ke jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang pangheulana hudang Kangjeng Nabi begitu hudang geus kasorot zuhru Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus berang cek Kangjeng Nabi teh aduh henteu subuh ye dina waktuna Kanjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya. Dihudangkeun hudang. Barang hudang kaget cenah. Duan. Ieu jam sabaraha? Ulah waka jam sabaraha hudang heulanan. Hudang. Hampura tuh ulah waka hampuran. Hudang heula kabeh hudang. Isina nyana kurang kireum. Geus atuh diberatkeun titah nungguan. Hees keneh bae sarua. Hees kabeh. Cak Kanjeng Nabi hees ieu meunang Gusti Allah, hudang meunang Gusti Allah. Nanya sahabat Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha nang Gusti Allah mah teu doraka nu mantak urang cikupa ngeunaheun we ge ke subuh-subuh teh teu doraka ieu eta aya catetanana ti Kanjeng Nabi jahes nang Gusti Allah nah ieu tadi tah cak Gusti Allah wa huwallazi yatawaffakum billail pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun hese tuh suara sapeker di masjid kaceuli urang kaceuli geus malah make beker sagala supaya ngiringi HP dipasang remote-na HP mati tot beker kering nu adzan ge Allahu akbar dasar disimputan ku jurig ulah hudang cek jurig ditiupan Udang jam 8 aja. Dek kaluar isin pan kana. Ngaran lagi kiai pan aya ka isin pan. Ustad biasanya ngarupa kos nu geus. Aca. Sorban biasa diu. Kopi. Cek jangan geus salat tancan ya ieu. Cak pamajikan ya, pamajikan bingung. Ya kaji geus salat encan ya ieu. Jarang rasana encan itu tadi. Kaji emang geus salat. Yeuh, jamaah tadi. Tenangnya naga. Geus tenang teh kirim-kirim. Asalna tadi pansare teu kuat kaji batas suatu wiridan deui blak deui bahes lah pokona. Geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan. Oh heueuh meureun nya. Jadi langsung tas subuh teh kaji puyeng geus teu wiridan deui geus kajian diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui. Cak pamajikan nya asana ti tadi. Gitu kan pun bener kan? Nah, iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae. Mantak sahabat daros ai eta salat subuh kumaha ya Rasulullah? Di mana orang sare kemudian orang teu hudang teu dosa setik-etik acan tinggal kadiekeun mana widoah mana tempat wudu kadia wudu Kangjeng Nabi ayo wudu kabehan beres wudu kabehan ieu urang mah salat naon subuh niatna kumaha qada tah bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada loh jeung Gusti Allah mah lain cara manusia ya ge ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas teh dina sahih muslim aya salat Kanjeng Nabi upacara heula ka para sahabat
di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang kodokna nu baling bagus segera. Nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qodoan. Urang cikupa mah geus teu kudu bejaan teh mah geus paranti. Geus biasa teh mah kodoan mah mun adaan anehnya mah. Justru kodoan nu geus biasa. Kodoan. Jadi aya kodo atuh aya. Entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make kodo di mana urang tinggalin salat kodo tinggalin dina waktuna. Ko Muhammadiyah mah henteu, ko Persis mah henteu. Ji aneh atuh make mazhab saha? Mun teu make mazhab atuh deuk dikamanakeun eta hadis eta. Ja aya dina Sahih Muslim kodo Kangjeng Nabi. Allahu Akbar kodo bae biasa. Make Allahumma hdini, make biasa. Allahumma hdina fi man hadayt. Urang lamun berang di dieu urang mah. Isin saya anak. Kabeneran urang salat di kamar ge Allahumma hdini fi man aya anak. Sakana koduha make kuno. Mantak aya anak handapkeun. Allahumma hdini fi man hadayt wa afini wa nafait wa panait. Sakana kun Allahumma hdini teu naek. Naekeun urang. Panduhasi make Allahumma hdini. Ah, ulah loba omong sia. Ya Karim, nah ieu lamun ilmu Allah ditancepkeun ka jero hate urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran ku urang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah. Anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah. Atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang isin ka Gusti Allah. Deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah, deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah, berang peuting kanyahoan. Nah, mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah. Sakar ngaranna geus kukumaha ge isin jasa geus iring-iringan kukumaha ge isin bae dek babarengan isin bae sorangan isin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana ngaranna dina ilmu Allah jadi nyana teh asa di lautan ilmu Allah. Urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ye luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge kuari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat dideleukeun ku Allah bae berani nya kumaha coba nek berani nah eta teh lamun geus berani maksiat dideleukeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah. Nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair zina kabair maling kabair goplah ka Allah mah henteu kabair lantaran urang mah makom syariat ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair. Masya Allah ieu teh ayana dina naon dina nafsul ammaratu bisu di dieu ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru al goplah al godob ta eta nah ieu lah be kabeh lamun urang ku goplah be koalian urang turun ulah aya goplahan ka Gusti Allah keur nangtung keur diuk keur kumaha bae iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi waliullah mah sungut keur jaritakeun syariat batin ka Gusti Allah boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah kicep nang ti Gusti Allah pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta engke bisa 3 dimensi mentek disebutna ge aya indra keenam 5 indra urang di balik eta aya indra keenam di terangan kuku mage moal bisa tama eta mah fadl Allah subhanahu wa taala tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah ibadah ngeunaheun jasa dik jam sabaraha bae di mana bae teu kudu di masjid teu kudu di mushola teu kudu di majelis taklim ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah urang mah aya salat di masjid mun teu ka masjid teu salat
aya kamu sholat karak berjamaah di imaman teu di sholat acan lah cenah aja teu kaburu. Ieu Allah emang aya di mushola. Emang Allah aya di masjid. Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana. Asal ilmu Allah sifat atau sifat mah berarti mual pecat tina zat. Layan fakwa di zat. Nah, lantaran sifat mah makoma bigairihi. Lamun zat makoma binafsi. Maknya aya sifat pisah dina zat tak moal aya. Nah, nu mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar. Nikmat zikir geus ngeunaheun. Geus aya dina ilmu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha ngeunaheun. Komo aya cau mah. Blon tama zikir kos kitu mah. Nah, jika jawabkan ku Allah, urang lamun dek ngaji henteu karena Allah isin ka Gusti Allah. Urang dek silaturahmi ngariung, urang butuh berkat deji pan Allah nyahoon mah nya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoon. Isin. Mimiti isin al haya'u minal iman. Isin naik jadi wali Allah. Cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sinar makrifat ku Gusti Allah sehingga orang mengenal ka Gusti Allah khususna tina ilmu Allah nu ieu umumna tina ilmu-ilmu Allah nu lainna tina sifat-sifat Allah nu lainna sehingga orang boga rasa deukeut ka Gusti Allah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين